tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman gerak pindah tina laku lampah salah karo bener gerak niatan sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat. Ayak kunikmat lucu seni teta di jiwaan jangan sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri kan tenang eta tapi disagede nyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang kudu suka senang mari nyecuk Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kerasa tahajudnya mohon urang ulah kalalanyeuan sabab urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana toh sadayana ge bakal sama jenangke urang tadi ditu teh bakal ditimbang ujang ditimbang dalares uha kula lamun berat kana dosa digubrakeun ka neraka tuh lamun berat karena bener asup ka sawarga tah mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna cek paraosan mending nimang maneh ayeuna ulah mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadeannya sayan ulah bener supaya terugi salam yuk urang saling wasiatan abeh urang hirup terugi demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jama anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta wa mudah-mudahan golongan kita aing ada sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk burung aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sakarupa persoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa eta wa eta wala tuh nu matak ulah waka suka seuri muncan nyaho jati diri sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teh nempo keluar padahal cekolot paheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deket gerara deusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak prak gerak pangihan ciri nah satangtung diri sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran ngungkul aku kan tentu man arofa nafsahu danya mohon wa sing saurang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tah turun ke ratu kujang kanya naik ulah jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyak kidul teu boga rasa ieu aing panggagana
salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego. Teu aya pangkalan. Gitu saja. Oh, saya. Jadi sindak nama dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geramani diangir. Diangir bebersih ieu mah. Lain tah ieu mah pantas kitu. Oh, bener. Tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman. Pek gerak pindah. Tina laku lampah salah kanu bener. Gerak niatan sabab innamal amalu biniat. Sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat. Sembah kapihatur kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama. Ditarima aja. Nukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut. Laprak kemana-mana abis teh budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak kusim kuring muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping katerangan Gusti moal kahampura ka simkuring tanpa simkuring menang hampura ti inu di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh. Jadi segala rupa persoalan hidup di dunia jajang. Sama datang akan Gusti mereka hampura kata jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura teh irungna jeung ti bapana gitu saja. Bener. Halus satu bener mau. Teget-teget. Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu. Atuh gua teh nepangan. Nah, sangarelewe aing atuh. Ayo benar pikiran anak. Aya tamu, Pak. Nggih. Aya tamu Bapak. Heeh, Jak. Nggih. Ya. Ayo sudah naik tiga berus. Ya moal atau beres kayak gitu. Pilih omen jeng batur nu salah deret tutur.
di tempat Karang Nunggal udah kaget kedatangan urang sawios mangga kulirangan nika naon deh nanti corona cuy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama bade tumaros dupi kampung tumaritis leres ieu bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh dupi salira teh saha ngaranna upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar loh luas Semar sumuhun aya eta anu tukang pun anak kita abdi Komar cepot sanes Komarna sete aya itu nu tukang abdi Parto aduh anu sok dina bala-bala lain bala-bala ngelaba gitu lah sete jual gitu pistol teh benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah awas doa atau panggil bapak dewek teh buat lagi jika nu bunga boga hutang teu juga nginjem duit ke bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui boboheun meureun maksana naon eta tapi bade dudukun panieu teh paranormal kulan tuh geuning dina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar itu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan kita tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh mah teu bireuk tu kaitu kakainya di parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu maksana kieu mar sabenerna sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras ya cek teh kerek dudukun minta ubar meureun nya ubar nu geuring nyebarna mah kamari yakin kamari mati atuh bapak dewek meureun kamari ge aya nu geuring utak getih minta dimandian ku bapak ayeuna dimandian isuk maot lain batur-batur teuing dilakukeun kolot nah ieu mah anak-anakan tadi dinya nyebarna mah ka sohorna teh itu nu bersihin kamari tatama ka bapak teh nya naon geuring bersihin tatama lain jelema bersihin di dieu maksudna mah lain eta
Aing mah. Ini tengah lalar titing sia. Kudu terarah lamun ngabodor. Buku judul lah. Buku judul saya teh nyari. Aing kabaceun bisa. Buku nyaritakeun nu bersin. Dah. Menang bejati nu benang dipercaya. Sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Waduh, kudu ngaruang otak jelema. Hei, teu salah. Utek naon sih? Bawa utek cepot. Disikat ya kau ini. Lu bicara macam-macam lu? Emangnya gua itu kepala sapi? Atau kepala marmot? Tak itu. Utek jelema. Kedah di ruang. Ya. Tapi tisya kawayah jelema. Saha? Ai lu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu. Aya ada. Acan cicinge tuh. Tunggu kang seak. Lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian. Aneka ragam sebutna ge meureun. Ku eta dina patroli mah dina buser. Oh, wapoe. Anak diperkosa bapakna. Ini payahan incu. Grapek pikir ku siling bapakna dipuncit ku anakna aya. Ngapoe? Sa anu teu ngeri. Ninina ku incuna dipaehan. Putra rega. Budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku gede. Tuh. Masya Allah, Gusti nu Maha Agung. Harengheng na dunya nya kan. Harengheng dunya ayeuna deui. Yang tengah rasa dosa. Awewe mission orok. Nah, lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi. Bergum. Indomie jauh-jauh saja. Budak merkosa kolot. Kolot diperkosa ku budak. Budak diperkosa ku kolot. Nya, budak diperkosa ku budak. Aya nu kolot kekereuweut ka budak. Kitu ban. Jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asa eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya ada nah pira uteuk atuh kanyabikeun aduh nya lentir bapak mah ku kue pokok dan tetep pakaian dibikeun kawas nu lieur sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangapkeun ka pun anak sagala rupi diajar dewasa jang jawab ai dina seueuhanna mah bisa wae aing mah nya mana da anakna nya bener ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulah sae dibikeun wah cenah pira nu kitu ya si doraka mah kitu da cicing deh sagala pake kudu malapa gedang atuh cece cicing ngaran daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak suhun mung abdi teh aya kaprihat digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha sim kuring teh mulak peutuy eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggal pendulan marurag wae jeung hileudan wae deh jeung hileudan wae jeung kolopetong we kabeh peutuy teh tak kitu
Hanas abdi teh kabaturan dikumpulkeun ngalap peutuy. Efek datang ke kebun peutuy teh hiji we geus garing. Itu menera abdi kabaturan. Nya kapaksa we abdi teh eling. Dikarotong rumah sakit. Gitu. Terus tah abdi teh katanya ka itu jeung ka dieu. Ya, bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubetur bakal ngahasilkeun. Eta peutuy teh. Tapi ieu teh wayahna dihanapeun akar peutuy teh kudununa otak buta. Enteng atuh. Kudununa otak raksasa. Enteng Bang? Enteng. Buta naon anu kumaneh dipenta nah buta dayan. Nah buta maga. Nah buta sih. Pokoknya mah buta we, buta anu torogan. Buta nu torogan kumaha? Buta nu teu gablek pucus. Buta pi ka sebeleun. Urang mana? Buta pi ka geuleuheun. Urang mana tanya? Ngomongna sok ka mana karep. Teu pi ka hartieun batur. Pi ka pusingan batur. Ngomong hayang menang sorangan. Hayang ngomong hayang menang sorangan. Gede hulu butana teh. Nya. Namun aya kahayang teh ditotorosol. Dibelaan siku kiri siku kanan. Urang mana butana? Ai butana mah tos aya di dieu. Oh, sok atuh ku urang-urang pangdewakeun. Sae? Sing tuduhkeun butana mana? Da mah teh paling ditu. Paling ditu tadi teh. Ari ayeuna mah pindah ka mana eta? Goblok. Nah, makin deungel. Aing dipenta otak. Urang ajar sia. Atuh modar meureun aing. Ambek. Tah sarua dewek oge kitu. Sarua. Da eueuh bedana atuh. Ente dengan saya itu sama kan? Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Kalau makan gula, ya manis. Saya juga manis. Tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari, apa namanya? Lapar. Saya juga lapar. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama. Reket deng-deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan. Nyaho aing mah teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papaes. Itu dituna dina etalase jadi papaes wungku, jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi sok. Lamun di dinya teu ngeunah teh kumaha ayeuna? Wah, aing di podaran. Nah, tong ngarepotkeun. Date di podaran ku sileng oge dewek membaka modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar. Masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu.
Tidak takut mati, tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan, silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Kurang ajar, siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke.